Bagong Power Ranger, anjing wah, ngomong Power Ranger, iya, tolong ngomong anjing itu lu lawan, anjing. Aduh, si kunyuk siapa mantong di colokan manuk aing babal. Balap. Lontes. Siapa aing yang disabat di bawah. Balap nyo. Balap. Balap. Bagong. Goblok. Goblok. Balap. Bisa? Di para manuk di mana? Para manuk? Apa? Apa? Bukan pada cuma gantung itu kan? Apa istilah literal? Siapa ada gua lah tuh? Bandi. Suatu yang kadinya. Siapa cak aing sampun heula, sering gageun. Tungguan. Balap aneh, balap. Balap pusung. Aduh, nasib Faisal kemana kehet deh? Faisal! Kemana sih mobilnya? Faisal! 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 Namanya di mana tuh? Nari manuk di bawah kadinya. Nah, hantu di bawah ada manuk di mana? Kadi mana nak? Aing maneh ku aing tangguan. Sok kadi wae heula. Apa? Aing manuk ka manakeun? Apa namanya? Jujah gigi pan tadi gecek aing ngedagoan. Siapa dijual meureun? Dijual para ranu tuh si oding nelpon aja keninggalkeun ini. Mana kan tadi di dieu manuk? Teman teu apa? Sing bener cek aing teh manuk ka manakeun siapa dijual meureun? Atau kekiraan atuh pak dijual, apa sabaraha manuk da moal payu mahal manuk itu mah? Heuh, ka manakeun siapa teh dijual ku maneh? Atuh bete apa? Aduh, dijual wae. Nah, apa nih tadi gecek aing ngedagoan dagoan. Pan si oding. Sia oding manuk aing kan? Uga aing nungguan si Isal wae ka ditu. Si aing geus ka imah sieuna Aduh beungeut aing teh tadi nungguan ta jeung si Ajo. Oding sia ka manakeun manuk aing babal. Nah manuk naon Bang? Aing teh tadi di imah nungguan si Isal ge ka imah. Nah, ku sia ke ku sia nya Isal dijual ka si oding manuk. Itunya aing disangka Beunang. Aing meuli manuk Heuh, nanti ka manakeun atuh. Dempo tuh na CCTV tuh guna-guna masang CCTV atau sok dempo tadi HP. Oh, bener. Bisa kalau tadi dijual. Oh, tak, ayah tak putaran ulang. Ah, si goblok nu gelo si kunyuk. Si bola. Nah, kamu ke sini tuh, Tahan wa. Si goblok. Tanya lu ngalain masang CCTV mah.
Masang tuh aing 4 titik tuh. Melihat di mana wang sana? Di dunungan urang di Tasik, Raja CCTV Tasikmalaya tuh. Duh. Aduh, si goblok. Si dia tangan-tangan aja bantuan aing. Kalau gua Burung pe balap belum makan. Pe balap burung. Kasian belum makan ini. Belum makan ya. Aduh, sia kunyuk teh ngariweukeun, sia babala manuk aing, sia poe jabrot gerak kunyuk teh. Pe balap. Balap sia teh nya lah ngariweuh Burung pisan. belum makan. Banget sia hurung ku jabrot ku aing sia ngan ngariweukeun kana sagala. Burung belum makan. Sia kunyuk. Aing jabrot gerak ngariweuh ku aing. Kamari kompresor aing. Jabrot ku aing geus sia. cara rapi ngasuh teh. Nah. Pak Haji. Wayah gini, jam segini, zaman ini pasak masih nggak suruh, masih dihau. Orang miskin. Nah, on jelema teh. Pak Haji mah jelema teh gablek. Ada mah geus teu zaman atuh Pak Haji. Kayak saya tuh, lihat, masak itu pakai gas. Saha nu teu gablek teh? Tuh Pak Haji masih masak pakai suluh, pakai hawu. Didinya jelema nu miskin mah. Nah, baca tuh tah. Baca. Hanya untuk masyarakat miskin. Anjing. Mata koge. Ulah sok moyo ka batur aing mah leuheung tah, suluh mah gablek. Loba aing mah. Punten Pak Haji. Tuga ka era jelema teh, tuga ka era pisan. Aing mah leuheung. Ngodok boleh enggak? Naon nu dirasa sia kunyuk? Nginjeu motor batur aing keur dihadang ka mau awewe. Ngaku mah Mang Jack. Hampura mah doyok. Lain hampura-hampura. Ngaku mah apa di dinya pamajikan Mang Dadang lain. Da aing mah bisnis ya. Ya, Berbisnis pamajikan Mang Dadang teh mah doyok. Bisnis naon Mang Jack sia teh ieu doraka sia teh mah mau pamajikan batur. Bari ieu tepan motor Mang Dadang ieu teh. motor suami aku. Nah naon nu dirasa Mang Jack ye. Lamun ek eureui ge sia teh ka Parawan atau Karangda ulah mah mau pamajikan batur doraka sia yang apes. Nya mah doyok, da urang mah bisnis. Bisnis naon sia teh bisnis di leuweung kieu. Bisnis ngodok bisnis eta pakaian celana dalam aku tak bisnis talen pokoknya mah poho deui bisnis apa tadi teh doyok. Wayahna tong bebeja ka Mang Dadangnya bisa jadi huru-hara sing karunya tuh doyok, karunya ka urang, karunya ka si sayang karunya ka pamajikan Mang Dadang. Duh Mang Jack, setiap perbuatan kudu bertanggung jawab Mang Jack. Aing teh nyaho-nyaho aing moal pipilueun. Nya badoyok omat ulah dibejakeun. Mang Dadang na deuk ka dieu. Lope anjing lope. Tulungan aing. Neng. Tah, Mang Dadang kieu caritana ieu kade ulah salah sangka. Urang teh nya keur disawung. Disusul ke nu gelo. Wekuk cenah urang ka dieu tah aya ieu tah sok. Tinggal ngobrol. Anjing goblok sih. Aing pamajikan ente tah. Sok. Aing teh urusan ieu kamu mau majikan aing ha. Urusan padanan. Henteu da bis. Siap teh parasan kamu majikan aing masih kene. Balik. Cek aing kumaha? Montong coba-coba ngaheureuyan pamajikan batur. Untung teh diduitkeun ge tonjok hungkul sakali. Ya badoyok da aing cenah dikukumaha ku aing ka. Sing teh dikukumaha ge atuh urusana meureun harga diri sing aing ku aing meureun disabat ku aing mah. Iku pateng aing mah kana kuluna wungkul teh juga. Si awak teman teu badoyok. Dadang, iya motor Mang Dadang mah. Aing ge montong coba-coba ngaheureuyan pamajikan batur. Coba tengah belaan aing. Ngabelaan kumaha? Ngabelaan segala teuing aing teh pilih. Badoyok, tuhan aing atuh. Siap teh. Tuh panasan kita kasalak teh goblok teh. Siap teh singaling. Balik.
Kolot sete umur teh montong geureuyan pamajikan batur sia uyuhan tadi. Ieu batur pamajik. Aya nu di 30 jutakeun, aya nu dibui, aya nu didagor huntunan di kalocot. Sia teh Pada yok. gabah ya kana usaha sok sial. Kana sagala sok sial sete uyuhan salamet keneh ge kudu jadi pelajaran tah ada kade. Nya pada yok moal aing. Kapok karasain ge. Da aing ge geus Jadi sia. aing teu dibayar. Ampurannya aing semua ngabogohan-bogohan di pamajikan batur. Mikir bagi kana teh. Mak, kapok edo mah mau ngabogohan pamajikan batur. Ek teh ngarana we lah. Bae nu geus dicolok dekok di botot banyun ge. Well.